Mitra anu mulia Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng karangan Koswara. Para mitra mangga urang lajengkeun para mitra hanca dongeng nu katunda teh Ki Sabda jeung Nyi Santi pohara keheuleunaana ku kituna gancang manehna nyusul dirina Jang Ina nu kaancikan ku Ki Burak. Bari jeung Nyi Santi bisa keneh pamitan ka si bibi warung nu harita nyampeurkeun. Bibi di kantun heulanya pelesat pelecet duanana lalumpatan gancang naker sakicep geges eueuh ti hareupeun warungna Bintin. Ngajan tenglir arca kayan Bintin si bibi tukang warung harita barang nyaksian kajadian pating belesat na Ki Sabda jeung Nyi Santi ngarasa helok jeung heran nyaksian kayan Ki Sabda nu waktu tadi tarung jeung pihak Jang Ina bari anger ngadenge keneh ku ceulina yen cenah Ki Sabda bangsa siluman sedengkeun Nyi Santi bangsa manusia. Be aheng oge nempo gerakan Ki Sabda jeung Nyi Santi nu pating golesat lumpat nuturkeun kaburna Jang Ina cenah kaancikan ku bangsa siluman. Be aya kitu nangan eta nahanya kitu Ki Sabda teh siluman sedeng Nyi Santi mah manusia biasa cara aing. Mun kitu mah atuh akurnya akon-akon wungkul. Heueuh maksudna ukur akon-akon wungkul nyebutkeun yen manehna adi lanceuk teh. Da geuning netelakeun kana omongan Jang Ina tadi cenah mah. Geuning manehna teh keur silih pika cinta. Aduh, kakara umur-umuran aing nempo siluman persis manusia jiga Ki Sabda. Jeung eta ngora keneh jeung kasep kayan Ki Sabda teh. Matak heran bener-bener ieu mah yeuh. Be, nepi ka kituna aya manusanya. Heueuh bobogohan jeung siluman. Hate Bintin baceos sorangan. Tutas manehna pada ningalkeun gek diuk dina bangku hareupeun daganganana bari hatena mah teu reureuh ngocomang. Ayeuna mah ras manehna kana kaayaan Jang Ina. Jeung eta kana kaayaan Jang Ina deui nahanya kitu manehna teh kaancikan ku siluman jahat nu katelah Ki Burak. Be matak heran deui yeuh tapi mah nya mun kaancikan teh nah kumaha mimitina eta teh tapi kaancikan ge bisa jadi meureun lantaran geuning waktu tadi manehna gede wawanena karena jan pasea jeung Ki Sabda katut Nyi Santi manehna bisa ngeblesat lumpat meni aheng naker basa diserangkeun heuh diserangan ku angin gaib manehna ngadon kabur ngadon ngejat mana kitu ge bener meureun kaancikan ku siluman damun kaayaan Jang Ina nu saujratna bet moal nya bisa kitu kamana kaburna cenanya. Muga-muga we bisa kasusul ku diri Ki Sabda jeung Nyi Santi. Mun geus kasusul siluman nu ngancik bisa kaluar atuh Jang Inana muga-muga teu kunaon. Muga-muga salamet bisa mulang deui ka dieu. Kitu harepan Bintin harita nu masih keneh sorangan di warungna. Eueuh sasaha nu maturan tutas manehna ditinggalkeun ku Ki Sabda jeung Nyi Santi. Satengah jam ti harita kaayaan warung jadi haneuteun saperti biasana lantaran loba nutas ngaralaawi ngadon jarajan di warung Nabi Bintin lain bae urang Darmaga tapi aya ge urang Salaawi jeung oge surang Cisempak anu jeung urang Cikaramas. Rada kahibur oge hate Bintin bieu balubeng rus ras loba kainget. Rada kahibur ku aya manehna ayeuna nyang hareupan anu ngadon jarajan di dinya. Kalayan ramah tamah jeung someah manehna ngaladangan ka sakur nu jarajan bari henteu pilih bulu nu jajan loba nu jajan saeutik manehna mah sarua dina nyang hareupanana sarua ngaladanganana ku jalan someah jeung akuana ker. Itu dah moto cenah moto juangna pedagang mah parawari tukang dagang pembeli adalah raja cenah kitu. Nu meuli teh raja janten kudu didama-dama. Namun sok sanes kitu aturan mah aya. Ulah kena nu meuli raja der midama kalakuan nu teu ecreug kena raja cenah kitu. Teu tiasa ya aturan mah aya. Tata kramana jual meuli mah aya cenah kitu. Sok sanaos moto juangna penjual atawa nu ngajual pembeli adalah raja. Kitu urang wargi sadaya mangga urang teraskeun. Lila manu jarajan nungtutan marulang bari jeung sugema lantaran jajan di warung Nabi Entin mamurah meriah. Dahareun ngareunah jeung murah jadi najan duit saeutik kitu ieu mata kripuh. Nu aya mah sugema lantaran narungtutan balik
antuk nama kaayaan di warung teh nungtutan ti isin. Bintin jadi sorangan deui dina kaayaan keur sorangan kieu, dirina ngarasa lalewang jeung loba kainget. Malah mah hatena pohara masket melangna inget ka diri Nyi Santi katut Kisabda. Najan kakarasa peuting babarengan tapi manehna teu bisa mopohokeun kitu bae. Manehna geus diberean resep nu pohara. Moga-moga maranehna sing saralamet bisa daratang deui ka dieu, bisa papanggih deui jeung aing. Leungiteun ayeuna mah karasana mangkaning tacan tangtu iraha bakal marulangna ka dieu atawa moal daekeun ka dieu deui kitu. Nyi Santi. Gambaran beungeut Nyi Santi beterus ngalangkang dina lamunan Bintin. Manehna inget terus kanu duaan. Di tempat nu rada anggang wetaneun warung Bintin harita aya nu keur leumpang tangtungan saurang mojang nu dibarengan ku Wanara si monyet bodas. Manehna keur leumpang mapai jalan satapak bari sakedeung deui baris anyog ka lemur darmaga. Ngan sajeroning leumpang duaan Nyi Mojang nu tayalian ieu tititi harita ngajak ngobrol ka si Wanara bodas dedan. Wanara, mun geus aya di lemur darmaga ngarah teu anu ngadatangkeun kaheran anu kaleuwihi jeung bisi aya kajadian riributan nu ngaleuwihan wates. Utan mah bisi ngagenjleungkeun ka urang dinya kumaha mun anjeun. Engke salila di dinya ulah ngomong seperti ayeuna nya sanggup atawa henteu? Nyalah teu naon ngan rek api-api monyet nyaan we ngakak-nguk. Teu naon kitu ge. Jembatan kejadian pada ngaeuleul-euleuh, pada heran pan meureun nimulkeun ka panasaran. Sedeng ai jelema nu panasaran teh loba akalna. Tema si Wanara bari nyerengeh sagala rupa. Eta kecap-kecap si Wanara sok sanajan ponok para wargi sadaya ngandung harti anu kacida jerona. Cenah lamun jelema panasaran loba akalna. Mudah-mudahan we para mitra kapanasaran teh kanu hade. Panasaran cenah aing mah hayang hasil usaha. Panasaran aing mah cenah hayang lulus sakola kitu. Ieu teh para mitra nimbulkeun loba akalna. Ulah panasaran kanu teu ecreug. Ulah para mitra tapi panasaran teh kana bidang anu hade. Panasaran cenah aing mah usaha sangkan maju ye. Doh. Panasaran aing dagang hayang hasil. Teu. Panasaran aing cenah ngahaji teh hayang ieu, hayang lulus cenah kitu para wargi. Sang hayang tamat cenah kitu. Aduh, ngaji teh hayang tamat cenah kitu para wargi. Mun masantren teh sing nepi ka jujur panasaran. Mudah-mudahan ka panasaran ieu ku urang dialahkeunna dinyata ditujukeunana kana bidang-bidang nu hade. Ulah panasaran kan teu cereug penasaran aing hayang ngebadong cenah ngarampong kitu. Alah teu cereug nu kitu para wargi. Panasaran cenah ieu bogoh si anu can laksana kitu. Eta menimbulkan teu cereug tungtungna para wargi. Nu mawi ka panasaran ieu mudah-mudahan ditujukeun kana bidang hade. Bogoh ge para mitra ai lengoh pada lengoh mah teu urusan gitu. Lengoh pada lengoh mah mudah-mudahan we teu aya masalah. Mangga para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng urang teraskeun deui. Harita para mitra Nyi Titi nyarita. Muga-muga we nya Nyi Santi jeung diri Kisabda teh aya keneh di dinya. Tutas manehna peuting tadi ngelehkeun Nyi Mas Centring keling. Sono hayang geura tepung. Ya kalayan mun urang mah tuh heula di dinya sugan we atuh aya deui. Ari ributan ku jalan ngagunakeun keris titisan iblis nyai. Najan lain Den Sukmawati kana tang tumulian anu nyekelna baris ngayakeun ributan mun nyekel eta pakarang. Lantaran eta pakarang lamun dicekel ku jelema nu kurang kaimananana pasti nimbulkeun panas. Nyata panas hayang mahala batur. Memang saur Eyang Sukmarasa ge sing saha nu nyekel eta pakarang. Mun lain jalma nu kuat imana, mun lain jelema anu takwa mah kada tangtu baris milampah pagawean nu teu bener teu cereug. Watakna hayang mateni hayang meregasa ka sasama jalma nu lian. Nyawa eta nya. Anehna pakarang keris titisan iblis teh beciga nu teu betaheun ayeuna mah ayana dina leungeun Den Sukmawati. Duka memang teu betaheun, duka memang geus aya nu ngarebut deui. Direbut ku jalan gaib, dipaling ku jalan gaib ti diri Den Sukmawati. Kurang ajarna teh ayeuna mah. Eueuh Den Sukmawati antukna abdi nu leungiteun tapak. Nya muga we kahareupna bisa kapanggih laratanana nyai. Geus kitu mah jep jarempe nu nyata mah duanana nuluykeun lumampahna. Bari sakedeung deui bakal anyog katungtung wetan lemur darmaga. Tekung silila para mitra sadaya ngaso heula. Oh, tekung silila ngaso heula ngaso. Salse lah. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso.
para mitra kaum dangu tekung silila geus cunuk kaparengan datang teh ka warungna si bibi enti. Da bubuhan ayang ditungtung wetan lemur gancang we diaku ku si bibi bari panon rutret antara Nyi Titi jeung sakadang monyet bodas nu milu diuk karita dina bangku awi. Mangga Neng calik sing raos-raos bade ngaleut Neng. Nuhun bi upami aya keneh mah ngadamal eta we lotek 2 mah kumaha aya keneh bi. Nyi Titi pesen lotek 2. Aya lotek maneh Neng mung eta nah make pesen 2 wadah nah ngaos hiji deui. Entin meuni kerung. Padieu kanggo sobat abdi bi sumun sakadang monyet bodas. Bener nyet maneh hayang lotek? Cik si Wanara manehna nurut kana kahayang Nyi Titi nemalan ku suara monyet bari akapuh. Kurang nyieu nya Ret Nyi Titi ka si bibi pokna tah kitu bi pangna abdi pesen 2 wadah teh. Taya sanes nu hiji kanggo ieu si onyet. Ih mangga atuh urang damalkeun ayeuna kenehnya Neng. Gancangna carita si bibi ngaludak nyieun lotek ngahaja dijieun 2 wadah. Geus beres masong diasongkeun ka diri Nyi Titi. Nu hiji deui mah ka monyet bodas si Wanara gap nampanan bari jeung ngomong. Jadi tuna manganuhunkeun meureun kana kaayaan nu jadi dunungan. Hatena seuri ku ayeuna manehna ayeuna teu ngomong biasa. Berak Nyi Titi jeung monyet bodas ngadahar lotek bagian masing-masing meningali jeung siga nu ponyeunaker. Ngarah nikmat make jeung dikurupukan sagala. Harita para mitra basarengse ngadahar lotek. Bintin gancang tumanya. Neng bibi mah asa neme ningali bibi mah kasalira Neng teh naha nu ti mana bade ka mana atanapi mulih ti mana salira Neng teh. Caket ari padumukan bibi di Gawiru abdi teh. Gawiru palih kiduleun ayeuna pa ieu. Sumuhun pa caket pada suka teh Neng. Sumuhun pangna ka dieu pugu abdi teh nuju milarian pundulur. Mamanawian kantos ka dieu nyimpang ka warung bibi. Tema Nyi Titi taya nu disumput salinungkeun ku manehna. Ari kitu istrina pamaget wargi teh Neng. Awewe bibi nami nama Santi mung lumampahna sareng saurang pamaget jenengan sabda. Kantos aya ka dieu atanapi teu aya kutan. Nuju milarian Nyi Santi kantenan atuh kantos mah aya ka dieu malihan mawengi tadi ge ka dieu di dieu ngararebna teh ngadon kulem. Sumo disarengan ku saurang jajaka jenengan teh den sabda. Kutan ayeuna ka mana bi? Ayeuna teh tos arangkat deui Neng kieu geuranya kajantenana mamangga geura ieu regepkeun ieu. Geus teu asa-asa deui saterusna barabat bae bintin ngadongengkeun sakur kajadian di dinya. Dicaritakeun ti mimiti manehna kadatangan ku Nyi Santi jeung sangas kisabda poe kamari. Tug nepi ka aya kajadian Rajapati Nyi Iroh maot. Salakina leungit tug nepi ka mangsa cikeneh Nyi Santi jeung kisabda lumampah ninggalkeun nang warung Nabi sisiji. Lantaran maksudna sejan nyusul jang ina nu kaancikan ku siluman si burak. Tak kitu kajadian mak Neng mugi janten uninga si bibi mungkas caritaanana. Kuta Nyi Santi teh nyaan jeung kisabda miang kaditu ka dieu na teh nya aya wae hanyakal atuh mun kitu mah bi hanyakal ku abdi teu kaburu. Padahal mah abdi ka dieu teh mohon nuju nalungtik atanapi nyusul-nyusul siluman nu ngancik di dirina jang ina. Nyi Titi ngomongna pinuh ku handeueul ku ayeuna datang ka dinya ka lembur darmaga teh bet kaporotan. Nyi Santi jeung kisabda teu kaburu. Si bibi mencerong ka Nyi Titi bari pok tumanya ngebrehkeun rasa kapanasaran. Janten laras jang ina teh kaancikan ku siluman Neneng. Muhun laras bi. Kedah enggal ditulungan margi hawatos kana kaayaan kekurunganana jang ina. Ka mana lumampatna bi? Kapali kulon Neng sumun enggal atuh bantuan Nyi Santi teh sareng jang sabda bilih teu kiat. Bilih teu tiasa nyelametkeun jang ina Neng. Mangga atuh dikantun bi. Hayu ah. Onyet urang susu Nyi Santi susuganan tacan jauh. Si Wanara nemalan akah puku. Sageus pamitan sakali deui mah kasih bibi warung. Nyi Titi jeung Wanara terus miang ke tidinya lumampah ka kulonkeun ninggalkeun lembur darmaga. Tuna heula para wargi lalampahan Nyi Titi jeung si Wanara bodas nu harita geus ninggalkeun lembur darmaga. Kalayan basa manehna geus jauh ti lembur teh terus we lumpat. Sejam munur nyusul dirinya Nyi Santi jeung kisabda. Najan mimiti mah teu apal ka mana lumpatnya Nyi Santi.
nu ngudag dirina jang ina anu kaancikan ku si burak tapi ku ayeuna mah kisabda nu marenganana antukna jalan nu disorang ku anu disusulna bisa dikanyahokeun. Nu mata kebat lumampah bari ngagunakeun ilmu tarik lumpatna sajurusan jeung jalan nu disorang ku pihak Nisanti jeung kisabda nu keur ngudag jang ina nu kaancikan ku siluman si burak. Urang tuturkeun kaayaan jang ina nu kaancikan ku si burak harita lumampah pohara gancangna geus jauh ninggalkeun diri Nyi Santi jeung kisabda geus jauh mah teu kabat kakulonkeun terus mengko kakalerkeun nepi ka hiji mangsa manehna culuk ka hiji pasir nu katelah pasir hiris reg lumpatna eureun manehna sejak ngaeureurkeun heula ka capek. Harita nangtu ngajanteng bari panitipna manco ka sakuriling bungking eta patempatan marengan hatena noroweco ngomong ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia nangtung harita ngajanteng bari panitipna manco ka sakuriling eta patempatan marengan hatena noroweco ngomong aman diri aing wae leuh aing mah kasusul ku diri si Santi jeung si Sabda leuh aduh ade si Sabda make babarengan jeung si Santi tong manehna bieu ampil-ampilan ngabinasa ka diri aing hanya kal aing kateuteur jajaten untuk kaburu ngejat sigana aing aduh bari cilaka disangka kayan aing dikanyahoan ku si Sabda pada aing cicing dina warugaina teh ngarasana mah rikipna keur aing teh dina kayan keur diuk sorangan manehna ujug-ujug lalemutan karasa tunduh malah mamerelek heui bangun hese ditahan-tahan deui aduh ya sakadak tunduh mun hese disinggahan ku aing aduh aing nakunaon bat mun ditunuh-tunuh teh teh aya maksud rek ngagoler manehna rek ngagelehe heula di dinya dina batu lempar nu didiukan ayeuna. Wah, bener mending rek sari heula ngarah ilang rasa tunu aing bener mending rek sari heula awaki burak ngancik dina raga jang ina geus rek ngagolehe tapi dina kayan keur kitu dadak-dadakan kahareupeunana aya hiji maung gede nu ngaliwat ngadadak hapamnon ki burak curinya. Kebeneran aing mau gede hareupeun aing mangi akal aing mangi akal nu latip ki burak ujug-ujug seurinya kakak bangun anu suka naker gancang maung nu lumampah ngakeblai teh kumanehna digupayan kawas ngagupayan ka budak wae maung lodaya gancang nyampeurkeun ka dieu sia gancang keblai si lodaya nyampeurkeun bari disada gagauran. Aneh memang kayan ki burak geus jadi siluman babari ayeuna mengancik dina warugana jang ina manehna geus bidang ngagerowan eta maung lodaya reg lempangna eta maung teh sanggeus aya hareupeun dirina ki burak alias jang ina mah ngedeprek ngadakom bari panon ngadak-ngadak ceuleuyeuk siga ditepungkeun jeung dununganana eta maung lodaya siga nu baris nurut kana sakur kayang ki burak anu geus jadi siluman mangsa harita. Jang ina anu kaancikan ku si burak bangun anu pohara bunga heunana ku ayana disampeurkeun ku eta maung lodaya nu katempona siga nu bageur naker syukur maneh nurut sia lodaya kala ayeuna keneh kula baris asup kana baruga maneh deuleu lodaya jeung batan cicing di si ina bari jeung gede bahaya mending asup kana cicing di maung lodaya tenang aing main ngaharu biru ngan ieu itu kaur koneng kumaha ye kumahanya dawuh maung lodaya bisa nyekel itu manehna jadi bingung ras inget kana itu kaur koneng jang darta nu aya di manehna nu kiwari dicecekal ku manehna tu tasbih ku manehna dikaluarkeun tina cangkengna tapi lila-lila manehna mangge akal nu ceuk pamikirna lantip jeung memang ku manehna kapikir geus ngahiji jeung maung lodaya mah teu perlu mawa deui dah hese ngagunakeunana hese nyekalna moalnya kudu digegel onaman mah ku aing dituna we dina guha pamatuan si centring keling
soal itu menaha lah. Ayeuna bising kabur datang manten dia nu nyusul. Aing rek pindah cicingnya, rek asup ka waruga si Lodaya. Alah. Kitu si burak harita kene keluar tina warugana Jang Ina. Serebung harita katempona aya haseup bodas nyerebung keluar tina embun-embunan Jang Ina. Golepak Jang Ina nama ngagolepak ngagoler dina kayan teu inget naon-naon. Sedengkeun lalemutan anak burak geus asup ka eta maung, gaur-gaur sakadang maung disada gagauran sora meuni handaruan mata katorekan. Ki burak pohara bungahna ku ayeuna hasil maksud manehna. Manehna bisa ngancik dina diri eta sakadang maung. Iteuk nu aya di leungeun Jang Ina terus dicokot terus digegel ku manehna. Hahaha, wayahna Jang Ina ditinggalkeun. Dina kayan maneh teu inget naon-naon. Ayeuna kula rek mian. Hahaha. Kitu kayan Ki burak dina jero hatena. Kaluar namahna harita para mitra nu disada lintang tigaurna sora maung Lodaya. Celeng-celeng tilu kali ngagajeleng. Ciri maung Lodaya gede geus kaancikan ku Ki burak harita geus jauh ningalkeun eta patempatan. Urang tuturkeun lalampahanana maung Lodaya anu kaancikan ku Ki burak lumampah pohara gancangna. Lumpat lir nu teu mapak malahan dina waktuna teu sabara lila manehna geus culuk ka guha warudoyong pasir caringin plus asup ka jero guha. Tetela di dinya eueuh sasaha nyimas centring keling nu ngageugeug guha eueuh. Tetela harita keur subung keur eueuh. Maung Lodaya gagauran sorana meuni handaruan, matak ngoyageun jajantung nu borangan nu aya pareng ngadengieun, tapi da eueuh sasaha. Ki burak dina hatena mah nganyarita kieu. Wah, kemana si centring keling ieu? Bet eueuh di dieu ha? Siga nama keur init-initan meureun manehna teh. Siga manah maneh keur neangan jam darta atawa dengan Nyi Ina. Wah, mung sabodo lah. Penting aing rek nuna ieu teu kaur koneng. Ku aing rek dituna di dieu. Sok itu kaur koneng nu tadi digegel ku eta maung Lodaya dituna dina luhur batu nu aya sisi guha beulah kulon. Para mitra anu mulia, si burak tuluy nyarita deui. Hape kerawatan ku Andika centring keling. Rawatan eta itu kaur koneng susuganan engkeun aya gunana keur Andika. Di mana mun Andika geus datang pek bawa eta itu. Ayeuna mah kami rek init. Celeng-celeng maung Lodaya teh ngagajeleng kaluar ti jero guha pelesat ku malayang sakedeung geus jauh ninggalkeun guha warudoyong pasir caringin pamatuhan nyimas centring keling. Lumampahna sakadang maung pohara gancang malah ayeuna mah manehna ngabelesat siga nu ngapung teh sanyana. Pantes kitu nama lantaran manehna apan lain maung biasa, tapi ayeuna mah geus ngajanggelek jadi hiji maung kaancikan ku bangsa siluman. Ki burak geus jadi siluman. Tetela beunang disebutkeun leuwih luhur elmuna batan bangsa siluman aslina. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, sajroning kumalayang hatena ngarasa bungah lantaran boga sangkaan yen manehna rikip jeung tumaninah nyumputkeun kayan dina waruga eta maung pamikirna moal ieu aya nu bisa nganyahoankeun. Diri aing jadi siluman pangsaktina, aing jadi siluman panggagahna, tapi aing ayeuna moal waka nyieun kaonaran, aing moal waka ngayakeun gangguan ka simsa bayoge. Ayeuna mah aing mending rek tatapa. Bener aing rek tatapa heula ngarah ilmu aing tambah masagi. Ngarah aing tambah sakti mandraguna. Pelesat kalayang eta maung kajajaden. Lumampah pohara tarik natur dina waktu ngan dua kicep para mitra. Geus cunuk ka puncak hiji pasir nu jauh ti pilemburan. Reg manehna eureun. Bari nangtung di luhur eta pasir panon maung Lodaya rurut reret ngareretan sakuriling bungking eta patempatan. Sok bisi manehna aya nu nempoeun ka manehna tapi tetela eueuh jalma saurang-urang acan. Mending di dieu aing rek tatapa. Kapikir ku aing ayeuna mah aman. Sigana arang langka aya jalma ka dieu malah aing cicing di dieu moal dikanyahokeun ku si Darta, ku si Inah, ku si Santi jeung ku si Sabda. Oge nuliana manusia-manusia mantangul anu ngamusuh ka aing.
kabeneran pulah kaler etang kacaringin aing rek cicing luhur tangka caringin dina dahadu gede dan ngarang kadap celeng maung loda yang ngakaceleng kana dahan tangka caringin nu aya panghanapna bubuhan maung nu kaancikan ku siluman atuh sakedeung ge kalayan gampang maung geus bisa ngakaceleng nu saterusna cicing dina dahan caringin gede nu geus sagede beuteung jelema sok lah saha nu bakal nyaho ka ieu tempat tangkal kai aya maung ngacedog ayeuna timimiti poe ieu sing saha ulanan aing rek tatapa susuganan aya nu nyaheun ka aing daek namahan ilmu kasaktian pikeun ngaganggu ka manusa-manusa ku aing di pimusuh di hari taki burak ngancik dina waruga maung terus nyicingan dahan tangka caringin di puncak pasir sabeula para mitra urang tuna heula kaayaan siluman burak nu geus ngancik dina waruga hiji maung lodaya bari ayeuna mah teu matuh ngayakeun tatapa dina dahan kai gede di puncak-puncak pasir sabeula maksudnya senjata tapa hayang boga ilmu kasakten nu leuwih aheng leuwih punjul badan ayeuna-ayeuna kacaturkeun para mitra lumampah diri Nyi Santi alias Nyi Inah jeung pihak Ki Sabda tetela najan manehna lumpat saolah-olah ngaluarkeun tanaga nu sagemblengna tapi jang ina nu kaancikan ku Ki Burak di udang ku manehna teu kasusul waktos nasib